Urang nyaritakeun malam tahun barunya. Cik kunaon setiap malam tahun baru ngariuk tarompet, tara apal teu? Henteu Kang. Nah, ku aing geus kapanggih. Kunaon sababna ngariuk tarompet? Da lamun patro mah mata kaharuan. Komo lamun tahun baru naraek motor, mobil, saring kebut-kebutan picik kalakaeun teteh dak euy. Abdi mah henteu Kang, moal cenah. Anak kunaon make moal cenah. Da mobilna ge ditarik ku dealer. Tah eta teh dealer teh nyaah ka maneh mun tak ditarikna ge. Komo nya cenah. Dina tahun baru ngariung barudak barijung marabok cenah. Nah atuh akang teu seneng ieu ka nu marabok. Lain teu seneng ditalawarkeun hanteu boboroneng nawaran. Dek naon ngalilieur sorangan dek mabok mah ngakan teh ucing we ge matak mabok sok we coba sagelas ditinyu terus diinum cenah. Moal aya laranganana nginum teh ucing, moal ditangkep da mabok teh ucing mah moal ditewak ku polisi mun kitu lain. Yen ditewak ku polisina ge matak nyerahkeun cenah. Kunaon maneh mabok? Makan teh ucing Pak. Tah kieu Kang. Tadi akang nyarita cenah makan teh ucing matak mabok. Berarti akang tos ngasaan? Henteu sok asaan ku sia. Tah matak oge mending ge ngariung di imah malam tahun baru mah ulah sok kabawa ku sakaba-sakaba kitu nya Lur.